سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepayunan para sesepuh, para bini sepuh di pihak pribumi bersama keluarga Bapak Junah, Bapak Junah punten tadi dilepat anu musim kuring dihormat kapayunan para sesepuh, para bini sepuh anu sami sareng rombongan di Subang ka dieu anu musim kuring dihormat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para ustad anu musim kuring dihormat. Sukuriling puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu tos jadi kali paranti kedalana lisan nalika urang nampa nikmati Gusti. Sholawat miwah kawilujengan urang sanggakeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekeluargina, ka para sahabatna, tutupi ka urang sadaya, mugia urang sadaya kenging syafaat iman dan jaga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak miwah para ibu sadayana sadayana simkuring ngahaturkeun wilujeng boboran siam sanaos atompernakeun tapi daya lepatna dina masa-masa atanapi masih keneh dina sawal. Nyuhunkeun dihapunten dosa ageng-agengna pilih aya kalepatan anu sengaja atau teu disengaja. Atuh salajengna simkuring ngaturkeun nuhun anu saageng-agengna ka panata laku panata acara anu tos masihan waktos ka simkuring kangge ngadukikeun pamaksadan anu simkuring asmana di Bapak Deden sakeluargi tepi-tepi di Subang. Para bapak mewah para ibu sadayana sanaos urang ayeuna masih kene masa-masa pandemi, tapi alhamdulillah urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala urang masih tiasa ngalaksanakeun naon anu jadi harapan urang sadayana dina dinten ieu. Sanaos memang seueur aturanana punya kedah ngangge masker barunya kedah lah seueur aturanana di sebatana ya. Tetapi para nenek itu tetap urang kedah nuturkeun naon anu janten aturan di pemerintah sabab taat ke pemerintah eta teh kewajiban urang sadayana atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tetap nurut tanah aturan pemerintah mah kedah sebab eta kewajiban urang sadayana. Hadirin sadaya-sadayana hatur nuhun nu saageng-agengna simkuring sareng rombongan icih ditampi gancang ditanya. Memang saresna simkuring sareng rombongan tepih-tepih di Sidodadi sumping ka dieu teh ngemu maksud nyandak tujuan. Sanaos memang tianggalna tos pada uningan, tapi daya lepatna dina raraga urang ngajagi tali paranti budaya tatar parahiangan yen dina setiap acara akad nikah atau persepsi pernikahan sok aya anu nabina patali non tali paranti anu dilaksanakeun nyaeta serentam. Tadi dieu panginten simkuring ngategna dipayungan para bapak para ibu sadayana sejang ngadugikeun naon pamaksadan simkuring tepi-tepi sumping di Subang. Leres Pak, memang orang Subang keneh ngan nembe ayeuna simkuring ka dieu geuningan Subang teh lega aya lembur pangsor. Mungkin mah kada digentos Pak. Ya, pangsor paling sor handapnya panghandapna beurnya.
kudu nama pangluhurna pangsor sor teh bahasa Jawa mau pananggap asornya tapi tidak dirobi mah kadang ngarobi segalanya tos takok nami pangsor tapi di dia panginten alhamdulillah kersanding Allah subhanahu wa ta'ala kalayan wedi mantena dina injing ieu urang tiasa silaturahim tah panginten tujuan anu pertama mah eta simkuring ka dieu teh sejak silaturahim nyambungkeun tali wargi tali patali wargi nyambungkeun tali wawargian urang sadayana dah hakikatna urang teh dulur Pak ya dulur tunggal putu sareng Nabi Adam urang teh saturunan salah selama ngan kabeh dieunapkeun we benten-benten bapak benten ibunya gitu da ika ditu nama saturus ta ieu panginten wasilahna jangan pegang masa dia urang tepung lawungkeun takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang biasa tepung sasarangan dina raraga urang badai ngalaksanakeun acara sakral kapayun atuh anu kadua simkuring sareng rombongan nya tepi-tepi simkuring kawit mah di Sidodadi rombongan Pak Sidodadi di BTN Cileut Kapali Kidul nah lembur nanti lembur dengdek ke sisi Walungan jadi barahe wae lembur dengdek sisi Walungan nah ada paling wetanan Pemda banyak jadi supaya teh lain ngumpul di kotana abdi ke kota Pak ya, kotaan kotakan unggal isuk minum cai susukan alhamdulillah si murid di Sidodadi ya, kelurahan nama Pasir Karembi tepi-tepi ka dieu tujuan anu kadua sejak silatul wahdi nyaeta bade nyambungkeun janji pas ini anu parantos diikat kamari satu acara ayeuna hartosna simkuring sareng rombongan di dieu teh segan nagih janji ya segan nagih janji ka keluarga bapajeunnan ye naon anu tos dibadantenkeun teh mudah-mudahan tiasa laksana dina dinten ieu kaleresan di ditu sakeluarginya sadayana dicandak ieu teh dicandak rombongan sapondoroyot kaleresan di ditu lembur alit sadayana ge masih kene sapondoroyot nya upami pancakak teh masih kene baraya sa RW kaleresan simkuring ketua RW na kitu nya jadi korongan ketua RW yang ngajajak ongko yang masrahkeun ongko teu naon nya tah di ditu teh sarombongan kaleresan meureun ayeuna urang nepangkeun ieu Bapak Deden cobi ngadeg ieu nepangkeun ieu Bapak Deden nya pami tepang di jalan taros punya taros Bapak Deden namina teras paling dieuna ibuna tuang ibuna Ibu Lilis namina cirina agung Pak musim pandemi ge sejahtera alhamdulillah kaya Ibu Lilisnya terus kaleresan kayak pengantin nama terakhirnya terus ieu sa eyangna berarti nya besan besan emang teu dikenalkeun atunya nanti kita kenalan kaleresan eta terus anu tengah ieu nu ngangge acuk bodas kaleresan ieu anu jadi lalakona panginten cobi ngandeg saha nami teh Dani tuh Kang Dani ieu sih sinepangkeun nyaliranya Kang Dani nah ieu insyaallah simkuring sareng rombongan diam sejak silaturahmi jadi kapayun simkuring nyuhunkeun enggal tikahkeun enggal disahkeun sabab naon anu namina hubungan dua insan upami teu dienggal-enggalkeun teh sok bahaya komo alam kiwari anu memang pengaruhna ka cida pisan ageungna upami tos meme HP eta kurang kali waduh teu teh Pak sadinten sawengi indung bapana mah teu dipalire itu tapi malah indung bapana ge sarwana meme HP teh zaman ayeuna mah keur mas stay home ngacedog wae di imah tara ka mana-mana kitu nya ukur meme HP lalajo TV meme HP lalajo TV
Tepira lanjutna teh suara istri. Sinetron gitu nya belajar oke pati imah. Kaya pangarupan tapi tetapi walau bagaimanapun kurang ayeuna ini musibah di Allah Subhanahu wa taala lebih dicoba kurang doa sesarengan mudah-mudahan musibah anu kurang alaman ayeuna sing enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala corona sing dimusnahkeun kumanten amin ya Allah ya rabbal alamin. Mulang deui tadi banyak silaturahmi atuh salajengna panginten tayang kajaba sing kuring di sareng rombongan tadi sumpit ya di enjing keneh di ditu teh sanes ba'da subuh Pak ya tapi qobla subuh berarti di ditu tepi-tepi ka dieu teh hapunten sadayana nya hapunten pilih kuring sareng rombongan dina tata duduga prayogana kirang merenah sareng pamanahan urang dieu andek prokna bilih salah emok andek kapna bilih salah sila tutur saurna bilih kirang kaukur nya rumaos sim kuring oge memang katar parahyangan bahasana memang bahasana sami Sunda nya pagaden Sunda subang Sunda ngan sok benten dina lokat orang pagaden mah kadang sok panjang ariosna teh pararanjang nya itu benten ngomong benten logat banyak tapi tetap sami kene katar parahyangan adat sami itu walaupun memang aya sesedik perbentenan tah di dieu panginten sim kuring kapayun bade masrahkeun Kang Dani ya Kang Dani cek Dani teh bade dipasrahkeun ka keluarga Bapak Junan nyangkakeun sadaya-daya ya saos memang ayeuna teh acan sah ieu teh nuju saum keneh Pak nuju saum keneh pilihna tadi oge nya ditaros tos sabaraha dinten saumna alhamdulillah saum sasasi dina kamari dina Ramadan gitu pilih ditolak dina kuneng saha dieu teh eta ngadoa we ngadoa da acan jelas ieu teh urang teh da acan jelas mantak sim kuring ayeuna bade masrahkeun nyangkakeun sadaya-daya ti luhurna sausap kitu kalersan ngangge nya dihandapna sahiba sapatu kalersan pisan diangge di sapatu nage di tengahna sagede mutu saya aya enggak nyangkakeun nya gitu tapi hapunten itu pilihna sanaos memang tos kalebet dewasa tapi kapayun pilihna ditampi ieu mah pilihna itu ngan upami memang teu ditampi mah wayangna urang leuwih deui we nya wayangna urang leuwih deui da can aya jelasna ieu teh gitu tapi pilihna ditampi nyanggakeun sadaya-daya cek dan teh memang ari yuswa mah tos dewasa tapi dina masalah rumah tangga mah nembean insyaallah nembean Pak teu acan gaduh padaringan teu acan gaduh sipenana naon estuding bujangan tulen bujangan aslinya terus ada ya si kuring nyondos asli padahal ke bohong terusnya aslinya tadi ulang isinkeun padaringan tetep teracan gaduhnya ayeuna teh sejak hoyong gaduh padaringan nya gitu da bahasa padaringan teh saperma sakral ngan ayeuna mah geus aya baheula mah sok dijajanak padaringan teh paling utama ayeuna mah digentos ku kosmos nya itu padahal mah halus kene padaringan teh daripada kosmos hiji padaringan mah moal geuna ku kutu teh daripada kosmos sok aya hararideunnya gitu ya teknologi baheula jeung ayeuna mah benten gitu tapi naha betul lembaga heula teh dianggap ketinggalan zaman waduh baiklah teu naon tapi eta teh di Sunda mah kacita pentingna sabab padaringan dua bakal minum ya terutama pengantin bari loba jalma anu boga padaringan anu memang dirahasiakeun ripuh Pak loba bohong leres nu mantap padaringan mah cukup hiji di Subang hiji di Bandung nya hiji di Tasik jadi hiji gitu ulanganya tamah maksa saya tetap hiji sabab anu hiji eta teh nu utami sabab rumah tangga mah sanes heureuy rumah tangga mah sanes permainan tapi rumah tangga mah diharapkeunana saumur hirup sakeuleung anak pun bertemu dengan permasalahan ya ayeuna mah sok gambar dina sinetron televisi banyak jadi loba menurutan
rumah tangga akad nikah nu besa minggu bulan kapayun antos papisah aya di dieu Pak sabetos kitu nya ulahnya jadi ulah kada ieu rumah tangga teh sakral malah lamun biasa mah rumah tangga teh cukup sakali saumur hirup ulah aya kaduana ulah aya katiluna banyak kecuali ayat takdir di Allah Subhanahu wa taala eta harapan mudah-mudahan kapayun seseueuring ngaharepkeun ieu jadi nyangkakeun atikeun sasarengan dikeun sasarengan urang arahkeun sadalana da rumah tangga mah teu aya universitasna rumah tangga mah teu aya sakolahna teori memang seueur buku-buku tentang rumah tangga tapi nu namina rumus kahirupan moal aya istilah sami ibaratnya pasti benten pengalamanana jeung benten anu dialamanana tah ieu pisan sok mangga urang ati urang didik sasarengan da beureun tadi teh namina rumah tangga mah otodidak belajar ngeunteun kanu atos cek deni ke kapayun tos akad leres teh nya tos pisahkeun kedah tiasa ngeunteun kanu rumah tangga anu tos aya ngan ngeunteun lah kanu rumah tangga anu sae ulah ngeunteun kanu rumah tangga anu teu sae nya nu teu sae seueur nu sae oge seueur tak urang nyonto anu sae nya tah ieu jadi sakali deui nyanggakeun cek deni nya sadaya-daya mangga kapayun simpuring nyuhunkeun enggal isahkeun enggal jatuh keramikeun enggal nyukruk sunah nabi supados sah suami jantan suami istri atuh sakeutikeun di simpuring sareng rombongan cacanakan ya utama mah teu ngan kaleresan aya kalalangkungan di bapak dan sakeluargi nyanggakeun cacanakan mugia katampi nya doakeun urang sadayana mudah-mudahan cacanakan ngasih aya guna sinar manfaatna amin ya Allah ya rabbal alamin tah sakitu pamanten disimpuring asmana Bapak Deden suping ka dieu tepih-tepih di sidodari sakali deui nyuhunkeun dihapunten pilih simpuring sareng rombongan kirang tata kirang titik kirang duga prayoga saur anu teu kaukur bahasa kirang kareka rumaos simpurkeun ge sanes ahli nampaknya sapulang kentor ieu teh hitungan kapeto we kitu tukang masrahkeun tukang nyerenkeun banyak da bahasa nyerenkeun jeung masrahkeun mah eta keneh nya benten sareng ceramah itu ceramah mah apa benten materi benten panggung benten materi ya benten acara benten materi ari model ini mah sami wae dasar resna mah teu kedah nyeros panjang lebar kantun kieu we yeuh aing masrahkeun tarima nya ya gitu tapi teu pantes nya teu pantes meureun aya undang usupna meureun kedah malapah kedah tah kieu kadang lamun aya penghulu mah penghulu teh siga teresep Pak acara kieu teh hayu diengalkeun wae ngan kaleres penghuluna teu aya urang lamikeun we nya gitu kayak sabar sama tos aya sayur tos asa cenahnya kue tos sayaki siapkeun we beresesna ageung-ageung nya aya nyanda karung aya pamitu aya menyuhunkeun we ka dieu insyaallah opak-opak teh mah jigana katingali nya gitu ini sakatingali pengeterowokna teh nya sakitu panginten bae hapunten nya da aya Sunda masuk sering loba beulina nya atuh sakali deui nyonten diapunten nu saageng-agengna sakitu nu tiasa diaturkeun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.